Ayo panggil PKN sih anuy. Iya sih. Orang pasien tuh sekelompok jeung makan deui heueuh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ending sadayana. Ending. Dinten ieu ibu bade ngadugikeun ngeunaan program di kampus nyaeta KKN. KKN ieu teh dibagi data sababaraha kelompok, dina hiji kelompokna aya 5 urang. Upami tempat nama mangga ibu disampakeun we ka anjeun. Mohon Bu. Tah ieu ibu tos gaduh data anaknya, mangga nu bade ningali tinggal we ka payun ibu ditanggalkeun di payun. Orang kayak gimana ya? Bingung kan? Di mananya? Masa tempat halus apa cuma Orangnya kayak jauh sih. Asli jangan kenal. Ih, kurang lah ya. Di mana? Terima kasih deh. Itu kurang rekomendasi ya. Desa mana? Lalu saya di sana di desa. Siap, kita pada sekalian tumaros. Maras mau. Kita di tempat-tempat teh usaha mana kalian sebut ya boy, kan sarana tuh bejaan. Gitu kita menjadinya asal mana? Ya, ini banyak kayak Jalan Surya Enda. Nah, bu aya desa. Nah, jangan weh, si sepuh di dina dapat di arah Paleun. Oh gitu, kita tuh sebenarnya itu sudah tempat kuliah yang dahar sebenarnya teman-teman. Mahal itu, aduh kumanya tuh jam 5 deh ya Allah telat kumanya oh kayak ojek naik ojek kayak gitu Bapak ojek Bapak abis itu balik ke desa iya Bapak terang ke desa Asal terserang, asal nembeng ngadang sama desa itu. oh tapi abdi apa ada jalannya Pak? Oh, berarti dijaga ku ayat Iya kan? siap Hai. Tapi tak ayah helm mungkin sih. iya siap sekarang berapa? Ini Pak aja sih. Terus di dia nih. Lurus Pak. Nanti Pak. Oh, emang di dia ayah desa lawan gitu? Ayah desa Ulung Sahara. Ulung Sahara. Emangnya sih kayaknya? Apa ini? Lama ketinggalan di kamera. Soal apa nih? Saya kakaknya lebih Ini keluar ayah. Kemana? tinggalan keretanya Benar orangnya benar. Ayo teh orang teh kudu ka Bumi Pakadesnya, langsungnya. Tapi ada orang tahu apa di mana Bumi Pakades. Neangan warga orang warga. Tapi dasar wah tinggal di orang di sekitaran orang teh asa warga. Tuh kan we aya hiji mah. Kala jam sakieu tuh. Jam berapa Jam 5 leuwih. Bae. Aya keneh kitu sareupna ieu mah. Nya asa teuing aya teh. Udah pasti geus aya kemana? Aya teh mah. Oh, cenah orang tanyakeun banyak. Ayo orang tanyakeun. Punten. Tong ibu Oh, maaf punten meureun naros upami Bumi Pakades paling mana? Punten upami Bumi Pakades paling mana? Kalau gitu, hari itu kan itu. Atur nuhun Bu. Ya, dengan kudu ngajelang euy kumaha nya. Urang heula nya. Kalanya urang kalatunya. Kala euy tong ajang heula euy urang nangan awi heula euy. Kala. Sok ka dieu. Kae heula si kae heula si kae heula. Si kae heula. oh betul ngalauna ki ngalauna tadi Sok. Sok heula. Sok. Bisa tuh. lulungan abi al sakedap Sok cepat. bener Kadek. Di mana ya Bumi Pakades kayaknya? Kesimak ka dieu cenah.
Salah tuh. Bener. Itu lain tuh juga nabumina. Itu mah balong. Eta mah balong, lain salah euy. Ada tuh kan. Katanya satu mangi-mangi orang geus sabar istirahat. Jauh Geus jauh. Mana itu? Ah itu. Ya gitu. Coba enggak jalan deui. Itu tempat ada kan? Coba foto. Assalamualaikum. Punten. Salam meureun Bu Mina. Salah. Assalamualaikum. Punten. Mina aya gini. Mangga bari ka saha? Bu, Ibu Abi sareng barencangan di Universitas kita pada KKN di desa ieu aya Pak Kadesna. Mau sekedap. Kang, ada SMA Abi teh asa duaannya aku boga budak. Oh, Pak. Kuma. Pak, ya, Abi sareng rancangan di Universitas kita pada KKN di desa ieu, Pak. Mangga, ayo tutupkan Abi we. Siap, Mangga. Seharian kieu di masa serius. Ka mana wae? Ih, tutup tuh kadenge. Tempat aranjeun salama KKN di dieu nya. Jadi isi sang pamegat dihijikeun karena teu aya deui ieu na tempatna. Di kantor atunya ku Bapak. Siap. Kami. Seharian kieu tempat. Sumpah dijikeun. Kang sompang. Teu sompah tadi wae sih emang ngomong gitu. Ih, Emang tempat siapa? Bae sih tempat aja, ieu ge gratisnya. Mun mahal mah. jadi dijikeun beneran. Bisa sehari orang. Atur-atur atunya sira tuh rek video. Di bawah itu atuh di Bisa ujung. orang mana tuh orang? Nyala. Isi lah tuh orang. Ya bayu atuh udah lalaki. Apa kurang laki, euy? Nyapa lalaki. Orang jadi masa wae ya teh. Ama ada goblok heula ah. Kurang bisa istirahat kurang. Ayo ah. Kieu tapi. Bukan tuh ametna ada marana aturan. Ada punya lagi. Ngeblok kemana pak? Gue kacapenya, atuh jalan-jalannya. Mending meresan baju. Sok. Abi nitip atunya. Tinggal lah. Bur atuh alia itu manula. Kalau sadayana abi sadang rencana abi pada room tour di tempat anu bakal tinggalkeun KKN. Ayeuna di bagian dapur. Kerhujan guys. Itu dia tempat anu bakal dijadikan orang masak. Nah ini aku Alia ini dijelaskan. Jadi ini teh aya alat-alat nabi kumplit sadayana segala aya ya bahan-bahan oke. Pura-pura ini sapu angger ani. Ayo ah. Yang bisa aku masak ke dalam. Aya anu kamari teh datang mana sih? Dia kira. Mau kuliah kan butuh skripsi. Mau naik bejengke butuh naon? Butuh sare, Salah. butuh oksigen atuh. Salah oke. Naon atuh? Nanti Naon? butuh resepsi. Ih, naon sih? Oke. Balik ke mana tuh menyerusuh? Sudah bete isi. Abi teh aya nu bari diobrolkeun ka kieu teh. Sebenarnya teh abi teh tos gaduh rasa ka kieu teh tos pami. Ayeuna teh ditanya abi kumaha? Bohong ah. Betul Pak. Yang terkieu Pak, abdi ngadangu saurna Bapak tiasa ngajarkeun hubungan antara awewe sareng lalaki supaya tiasa ngajalin hubungan sasarangan. Oh, perihal eta nek. Biasa dengan aya syarat. Kumaha Pak, naon we syaratna? Anjeun kedah lombakeun jalma nu ngubabarna poe Jumat kaliwon. Terus Pak, naon deui? Enjing wengi datangan topak. Mun Pak, atau nuhun Pak. Dikeun campurkeun ka sayur.
banget. Jika dong ngeunah euy. Cara rumbe. Naon euy? Ai keur arurang mana? Ini tampo atuh leungeun lagi ngan dua. Adi tapi anu Tapi apa? ayo atunya lo rasanya orang tuh sabuan bisa yuk Euy nya. Asa mana kumaha euy? Dasar baju dia. Emang gak sawe ah? Ayo mah dibetah-betahkeun we. Emang lumayan sih. Kurang mah sagana di kotanya. Aduh eta mah pasti. Jaba ieu laporan di loba kieu can angkus ih Sugan we tere beres lo. Ayo hayang teh beres mah mending ka joki. Wah, kayak maya ya wae. Kan hayang teh beres. Nah, kristi. Nah, hasilnya asa jadi gelisnya. Nih, Alia. Nah, ini panggil kaca ieu itu kuat yang lompok. Ngomong wae gitu kermiti dibonceng si buah anak jalanan. Geus we atuh buru hayu itu kuat. Ih, ayo buru atuh goblok buru ah nih, ngagak wae. Kuat ih. Nu mah sih, mana sih itu termasuk itu kuat. Dapat penting. Non, tengah wae nanti aneh. Non. Kei, kunaon maneh ieu? Naon Ken? Hari ini. Naon Ken? Kunaon ieu tadi teh? Kadang-kadang lagi kunaon? Gitu abi teh. Pak, Bu, pada kamarana nih duaan wae. Rajin iya, engkingnya tergangga. Pak, Bu, mangga tuh iya. Mohon mangga itu. Itu daya acara di bumi. Pada aya acara naon itu nih rame kieu ya? Ah, biasa we pengawasan bulanan. Pak, punten itu di bumi tos lain saya. Ayo, Bu. Mangga Bu. Abi jeung si Kei ti payilnya rek pengawasan. Ada. pengawasan bisa disupir kan lain. Ah, urang tadi aja. Asal ada rezeki Ah, tinggali orang celana pondok kausan. Rumah barang mah. basah. Asal ngerasakeun asup angin. Moal orang mah kalau we nyantai. Bae we mau diubah mau dibatureun masuk angin. Iya. Kumaha tapi nya program arurang yang biasa ka hareupna naon ya bingung orangnya. Tapi jika orang aya sarana palingnya kerja bakti we Iya, bukan sih. iya banyak bagus. Anu walungan teh pertama. Nu kalau tuh nu aya karunya soalnya buat diri. Geus keureun. Emang ieu takutnya. Kande sih mana? Bantu wae mana? Apa tidak sieun kumaha deui? Tapi ya kapan ada sampuna pae itu. Ayo mah kubeurkeun. Itu wae semua. Kebakaran salahnya. Assalamualaikum Pak Kades. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum.
Ini lagi si orang Alia, Tiara. Tadi mana Pak Kres ke rumah makan jalan mah? ah bohong mana mah Si Damina, ayo tempat saya mah. masih nuju Tuh, cek orang deh. Saya naon ya? Enak asap. Iya, justru kalau orang katanya apa kan hai sih tempat di payunnya. Dia teh surung gedenya waktu teh. Kalau ini sebelum deui ya. Ayo marane tadi kunaon sih? Kurang be. Lima Pak Kres ningali lombakan jalan mah mana orang gawas. Nembakeun ngerakeun bisa sih. si emang ayual meureun capek mana mah Asli nasi Damina aing ningali. Teu pikir pengawasannya. Iya geus tabalik di desa ieu. Aing teu balikin. Sesuai istirahat terus jalan capek mana mah sare Aing teu balik. Nawai. Oh, ningali si Damina. Abdi si Kemer langsung bobo ah. Cara rapi. terus esok ini nah tumben ican haluda berarti can anu masak aku lapar oke bantuan masak yuk abi lapar ih oke tali iski aku naon oke gugah oke Alia gugah Noi iya mah hese berarti udang kena teh oke nah ih tariri iskieu oke kunaon oke ih nanti iskieu oke ih oke nah eueuh napasan oke ih Alia udang ih oke Noi si Kina kieu tariri iris Rapi udah rapi. Apa sahur rapi? Kunaon? Nasi taris. Taris kunaon? Tuh, kenapa sahur? Cek Nadina. Kenapa mungkin nih? Jembal lagi. Fatihah. Noi, atel di kunaon euy. Ayo rabarana. Wah, Noi nah jadi beureureum kieu. Beureureum kumaha? Beureureum pisan deui ka kaca tepok ra. Ai Noi kunaon bisa kieu Noi? Tuh kan beureureum. Sabi kieu geus kan lek gerana ka lain ayo ka kamar. Asa teh nyangkanya si P datang limaan balikan angkatan. Sekarang kurang ya. Itu tuh kenapa kesini nah jadi. Astagfirullahaladzim. Kunaon ai mane lu? Tadi mah apel sih. Kunaon? Puskesmas. Puskesmas yuk. Nah, Kapakades we. Nur mana buat yang Kapakades we ka puskesmas. Mau sih buat Kapakades. Yun. Pak. Puskesmas sendiri di mana, Pak? Aya naon dieu, Jas? Jangan lupa kan bukan aing jadi makan. Apa kan enak tak mana kapan. Mau balik, lupa, mau balik.
Saya telepon. Halo. Halo, assalamualaikum, A. Ini sarang Ratu sanes. Waalaikumsalam, Bu. Mohon Lara sarang Raffi. Ya, ibu teh ke Intan Kengkei. Kita nyungkan bantuan ke ibu. Rapi biasa teh ngajajak ibu ke desa anu diangge ke tempat KKN. Oh, itu Raffi bari angkat ke kampus. Paling Raffi kedah waktu serakaran sangat anu sanesna. Soalnya Raffi pikir ada hilap deui alamat desa teh di mana. Oh, nyambungan atuh. Oke, kabaran ibu ya. Mohon. Ya, assalamualaikum. Sami-sami Bu, waalaikumsalam. Pokoknya makul ya bisa orang mah kuat jangan saya kira balik ka iman terus sare ngeunah pisan juga tadi nikmat balik tapi kalau sasan balik kita ieu susu kaingatan minum masih teh nelpon ka urang telepon kayak diantarkan ka desa kayu bahasa urang kayak Siun aku orang mah. Terus sih sieun tapi kalinya kasih keju kayak ini jadi nanti ngomong ge sieun tapi tengah oke lah kitanya kayak masih teh kira tuh mau ada tempat Masa atuh si Tiara mah dalam banget. Ya aku tak gitu, tapi hari itu tapi orang kesini subhanallah we bismillah we niat urang mah ieu heula we baik heula niat urang mah Nomor satu hayu. ieu tuh nya orang kabulkan deui nya ke lain Ini balik ah. Itu balik. Capek. syarat hanya pangkal lagi ayam ya masih ada air sih Ayah, Ayah. Nah, oh iya bener pangkalan ojek benernya punten ojek sanes ojek boleh naros ya upami alamat desa ieu paling mananya Oh iya mah nu kamari si Eneng nya. si neng anu KKN sanes anu make Nya nu hejo nya. mohon laras Nya biasa jajab ke nabi kaditu biasa mohon tapi kita ada rencangan kumaha Oh, kalau tuh orang ngaguran rencangannya. ya mohon Di dia aja kamari mah nya. laras ieu tempatna Kamari mah ngajak teh ka dieu da calon si Eneng ka dieu cenah. sebutan kieu aya kita aya desa Lupa lamun kitu mah. Sepanjang abi ngojek di dia mang tahun-tahun asa can pernah kita ninggal aya desa di dia. mun da larasnya ya asa hutan belantara kieu ya tapi da asanya desa bahasa eta teh berarti orang mau bisa nempuh di desa eta tuh. nah juga nama da Desa eta goy. teu ayeuna urang ningali ke hutan-hutan belantara kieu pohon-pohon hungkul jangkung Orang kritik ke mana tuh? biasanya iya Bu gitu lokasinya sareng tukang ojek mah kumaha deui Ya Allah, teteh. Hanya mama. Tentang mama. Mama pas ikhlas, Neng. Mama ridho. Yang tenangnya.